Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nulujeng sonten ka pamirsa sadayana. Patepang deui sadam sim kuring Rena Kesya di Kilas Warta. Nyuguhkeun informasi keur bararea edisi Kaping 20 Februari 2021. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandalkeun pikeun ngabuyung keluarganana. Sumangga njagakeun bae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, ti baheula tu kakiwari, teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabundareunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 10 taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari keuleukeut mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabuyung keluarganana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapopoe Ude bisa ngalabati nepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutna atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalen. Sakitu wae nu ku sim kuring didugikeun. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip.